maca salawat sabada ya namun tegas nama engke bakal spontan bakal otomatis lamun orang ke waktu hirup terus maca salawat di mana iraha wae tuluy ayeuna mun tadina kumpulan dina riungan dina acara naon bae komo ayeuna keur sorangan teh ngana maca salawat mangke engke otomatis ketika urang maot pan ku Allah diparentahkeunana eta mah jelema makhluk ke lain jelema unggul sakabeh makhluk ku anjeun pang istighfarakeun pang mentakeun pangampura itu jelema anu geus maot sabab eta jelema keur waktu hirupna tukang ngalobakeun maca salawat ka kami ku Allah gitu dikitu-kitu ka Allah ina kitukeun nah kawe ayeuna mun teu ku urang ayeuna mun teu macirian urang ieu ketika urang ayeuna mun teu maot loba ayeuna mun teu anu pang istighfarakeun ayeuna ka urang atawa ayeuna mun teu yat urang atawa biasa-biasa nah engke ayeuna mun teu macirian kewe tingali geus maotna lamun loba anu pang istighfar lah ayeuna mah atulah loba anu ngahadiran haul loba anu nahlilan loba anu macakeun keur kitu we loba anu ngalongok loba anu nyolatan panyolatan teh eta teh bagian tina istighfar keneh loba anu nyolatan loba anu maduakeun loba anu macakeun Quran loba anu nahlilan kitu teh nyata jelema anu ku kang ngalobakeun maca salawat kitu kana teh walaupun ayeuna mun teh mangke teh teu katingali pengaruhna teu katingali jamaahna geus kitu we pan sok aya geningan ayeuna ulama-ulama teh anu nyara rumput kitu nah ari ketika pupusna teh ribuan jutaan manusia padahal di masa hidupna meureun ngasalawat da nyalira sedengkeun eta dijamin ku Allah ketika ayeuna maotna engke jelema nu ayeuna teu sempat hadir gitu gaib di tempat masing-masing anu teu sempat ayeuna hadir kana haolna ngayakeun haol di daerah tuh eta teh adalah salah satuna nyaeta salah satu ngaku cara ngalobakeun maca salawat Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi da ayeuna mun teu ieu geus cukup tinggal daek geus kurang kumaha di ayeuna dikotek dina kitab tinggal prak teu kudu hayo ayeuna mun baca prot ayeuna dibaca fadilahna tinggal prakna realitana praktekna dar walau pagatol oke dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kudu ngalobakeun maraneh kabeh dina maca salawat ka kami sabab eta salawat teh engke bakal jadi cahaya bakal jadi penerang papadan di kubur jelema anu ngalobakeun maca salawat ka di kuburna moal poek engke di kuburna moal poek jeung poek sabab poek kubur eleh nyaeta kunaon ku salawat eta nurun fil qalbi engke ayeuna mun tamadina waktu ngaliwat dina cukang siratal mustaqim nyebrang dina siratal mustaqim poek jelema anu ngalobakeun kana maca salawat caa di luhureun cukang siratal mustaqim caa engke di surga ayeuna mun tamat poek surga teh mangka ayeuna mun peneranganna adalah salawat jelema ayeuna mun tanu ngalobakeun maca salawat di kubur bakal caan dina luhureun cukang siratal mustaqim bakal caan di surga oge bakal caan oge dawuhan junjunan kudu ngalobakeun maraneh kabeh tina maca salawat ka kami sabab maca salawat eta bakal bisa mareuman kana bebendu Gusti Allah anu Maha Perkasa. Jadi Allah bendu tetulus gitu. Jadi Allah bendu tetulus. Direndam nyaeta kunaon
direndam ayeuna mun tamaku shalawat ka junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oge waktu hinu kaidas syaitan ieu shalawat fungsina padilana bakal bisa melemahkan tipu daya setan. Lamun ayeuna mun tama seseorang ieu masih kene terkecoh ku setan, masih kene terperdaya ayeuna ku setan, perbanyak ayeuna lobakeun maca selawat. Lobakeun ayeuna maca selawat. Ya, lobakeun maca selawat. Jadi ulah ayeuna mun tama ulah ayeuna mun tadi beja-beja ulah di aung-aung ayeuna padila der atuh perlombaan maca salawat mah gitu prak atuh aja sing loba maca salawat geder ayeuna mun teh eta geder ayeuna da bahan mah geus araya tinggal prak da prak ayeuna mun teh bahan mah geus ayeuna mun teh tiba heula ge tinggal naik tinggal prak tinggal prung gitu prung we balo-balo prung we ayeuna paramer gitu. Jadi eleh ayeuna tipu daya setan. Dawahan junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksarukum salatan alayya. Saha pangloba-lobana anu maca salawat ka kami di antara arajen kabeh berarti ke aksarukum ajwajan fil jannah. Ke panglobana pamajikanana widadarina. Eta ku amin wae aya prum teu aya kadaek ya teh amin teh hayang amin terima beres wae teh kumaha teh. Ayo udah teresep ayeuna saeutik amin teh ulah ditana lain ulah amin ya lain ulah amin tapi amin ngan eta realitana jo amin gitu. Tapi ayeuna mau maca salawatna mah eta maca salawat. Ayeuna mun teh matah. Jadi salah satu harapan orangnya unggal rek ngaji maca salawat kajian ayeuna mun teh jauh tina loba mah mun dibandingkeun ayeuna jeung orang-orang anu aragung nya. Tapi sok sanajan ayeuna ala kadarna nya muga-muga we sing ayeuna mun teh naon eta teh sing jadi penyebab engke makin banyakna widadarina jelema anu tukang ngalebakeun maca salawat salam ka junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Kayak ayeuna di surga loba aya pamajikan ayeuna mah riweuh di eta mah di dunya. Riweuh. Keun ayeuna teh loba pamajikan ayeuna mah di dunya oge. Kudu capek aya di dunya mah. Capek sagala. Boga pamajikan boro-boro ayeuna mun tama 2 3 pan ayeuna mun tamanya hiji oge ayeuna mun tenon ya hiji oge ayeuna mun tek ngekekan halo Bandung ibu kota parahyangan gitu boro-boro nyandung hiji ge teh kaparaban kitu teh ayeuna urang mah teh eta dia teh tapi kudu aya perwakilan sabenerna perwakilan we gitu. Jadi asa era di majelis perwakilan ayeuna mun teh mah eta asa adi nyaritakeun ayeuna sunah rasul keun oge gitu ayeuna perwakilan ya saha mah we kan kang eta aya armum mah gitu ya sebatas gitu sebatas perwakilan gitu nya ibu-ibu teh doakeun perwakilan teh ayeuna si asibena ieu mah perwakilan majelis gitu. Jadi kita ketika nyaritakeun sunah Rasul teh aya di majelis abdi ge lah perwakilan we mah. Nah, Asifa aya nama Al-Burdah aya namun tanya Tarmul Afif aya teh keadahlan yang kitu Darussurur aya perwakilan gitu aya nu lah perwakilanana we gitu. Tah urang ge Majelis Nurul Anwar kudu aya perwakilan saha we. Mantep bae aya namun teh manang sanggup mah kitu.
aja daya tamanya atas sebatas nemrakeun siar sunnah junjunan ulah eueuh teuing gitu. Jadi engke bisa ditutup sunnah-sunnah ayeuna junjunan ke bisa tertutup sehingga banyakna ditolak terutama di kalangan kaum hawa karena ieu laki-laki enggan ngagebiarkeun naon sok dinu ayeuna geus jadi ada gojurut teu awewe dipanyanungkeun tuh da urang mah can jadi ada jadi naon kelol teh wah jo reaksi we tuh tapi geus jadi adat mah agama dijadikeun adat gitu. Wah asa tabuna asa naonnya nyaritakeun ayeuna mun teh nyalung di urang jika jelema karek kamari gitu tah asal Islam teh gitu jadi ayeuna mun teh geulung tah hebohna teh mun aya jika ayeuna asing gitu eta teh jika asing ulah ayeuna mun teh asing perlu walaupun perwakilan. Oke dina sapalina hadis-hadis marfu tepati-pati ngariung hiji kaum ngariungan naon kitu ngariung ayeuna rek syukuran ngariung rek acara ayeuna mun teh salamatan rek ngariung acara ayeuna keluarga dan sebagainya lah urang maloba riungan-riungan kumpulan terus weh paturai tapi salawatan dina riungan eta beres bubar we mangka saur ayeuna junjunan illa tafarraqu antana min jifat himarin terkecuali ibaratnya eta bubar tina riungan bangke himar anu bau diibaratkeun nyata geus bubaran tina riungan bangke himar anu bau. Nah maka ya namun tadi ambil pengertian lamun dina riungan begitu beres bubar tanpa salawatan lid ibarat geus nyaeta ngahadiran tina riungan bangke himar anu kacida bauna kumaha lamun dina riungan eta atuh aya salawatan tinggal balikeun we mangka teu ragu-ragu deui pasti lamun seug ayeuna mun bubar tina riungan eta anu mana ayeuna mun tama didinya maraca salawat heula ka junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangka teu pati-pati bubar tina riungan eta terkecuali lirik ibarat bubar tina riungan anu leuwih seungit daripada gudang minyak wangi daripadanya eta gudang bubaran tina pangseungitna tina gudang parfum. Naon sababna sabu aya juga teh atjabut tayyibin. Jadi raja nawangi teh di saantara wawangian teh adalah moal aya anu nyampe kana wangi na junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara anu suci moal aya anu nyampe tina kesucianana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangka junjunan teh di mana-mana sasauran, di mana-mana dadawuh, mangka kepek dina majelis eta meleber. Gitu. Jadi junjunan mah ayeuna mun teu merjogikeun parfum teu merjogikeun wangi. Dan jantan pusatna bibitna wangi-wangian aya di salirana gitu. Matak dadawuh we dina majelis eta jol seungit kitu tah. Majelis teh Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi jol seungit mangka ketika ayeuna mun dibacakeun salawat lajeng ayeuna mun tama hadir ayeuna mun junjunan di tengah-tengah eta mangka jigah nyaeta urang geus ngariung tina pangseungitna gudang wangi-wangian.
mun nyata riungan aya salawat gitu. Eta teh keur ayeuna pegangan urang, keur ayeuna mun teu pegangan urang. Jadi hartina nyata pentingkeun ngaos salawat ka junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jeung ayeuna mun teu maseur-seur moal beak. Jadi ayeuna mun teu fadilah salawat moal beak mesti ayeuna dibukukeun oge. Karena naon? Karena keagungan junjunanana pan teu aya batas. Jadi lamun ayeuna mun teu keagunganana junjunan teu aya batas, lamun fadilah salawatna nya moal aya puncakna. Sok ayeuna mun teu mah da sabenerna mah lamun ayeuna mun teu nyaho walaupun ayeuna sakelumit karena keagungan junjunan salawat orang bisa nyieun. Nya ada sarangan. Sesuai nya eta syarat keagungan ayeuna junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Junjunan adalah ayeuna mun teu anu tabibi nyieun salawat ayeuna tibil qulubi Allahumma shalli ala Muhammadin tibil qulubi dawaya. Gitu nyieun aya kagungan junjunan nyieun salawat gitu, aya kagungan ayeuna nyieun salawat. Jadi ayeuna mun teu mangke salawat eta nyaeta disesuaikeun sareng ayeuna kagungan junjunan. Ari kagungan junjunan teh batasna. Jadi padilah salawatna oge emang aya batasna gitu. Kagungan salawat teh ge malah aya ayeuna mun teu batasna. Sok ayeuna tinggal naon cenah tadi teh? Tinggal daekna. Tinggal perang teh kudu loba ngecoh. Aya diomongkeun wae ayeuna mun teh aya salawatna eueuhan. Aya diomongkeun ayeuna terus aya salawatna eueuhan kumaha. Dar ayeuna mun teh geus nyaho sararea ge tentang keagungan salawat. Masuk kana isi taqwal ilahi madarukul lisa'adatin wa tiba'u awara susari abaila. Taqwal ilahi ari takwa ka pangeran eta madaru kulli sa'adatin jadi anggeran jadi patokan sakur-sakur kabagjaan watiba'u jeung ari turut kana pirang-pirang kahayang eta ra'su sarri hawaila jadi pokokna kagorengan pangwujuk atanapi tipu daya setan anu disarupakeun kana tambang. Eta ra'su sarri hawaila jadi pokokna kagorengan panipu setan tipu daya setan anu disarupakeun kana tambang. Di dieu mantenanana tandang bade nyarioskeun kana maksud pokok, kana maksud anu pokok nyaeta naon? Nyaeta nerangkeun sakur-sakur perkara anu dibutuhkeun ku seseorang anu ngambah kana perjalanan akhirat. Jadi urang ieu teh anu keur ngeureuyeuh nikreuh, anu keur ngeureuyeuh nikreuh mapai teu keur nyok curug galur, keur mapai wahangan neangan nyaeta jalur-jalur pi akhirateun. Anu mana dikawitan neangan jalur fi akhirateun teh nyaeta ku dalil anu mana eta dalil bisa ngumpulkeun kana kahadean dunya jeung akhirat. Jadi lamun hayang meunang kahadean dunya jeung akhirat modalna adalah takwa.
Takwa teh bisa ngumpulkeun, bisa ngarangkum, bisa ngaraih karena berbagai kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan. Jadi ulah disangka ari takwa teh keur kasalematan akhirat tungkul. Ulah disangka bahwa takwa teh keur kaagungan nyaeta akhirat tungkul. Ulah disangka bahwa takwa teh ieu teh keur kamulyaan akhirat tungkul, dunia akhirat. Jadi takwa mah nyata bisa ngaraih kamuliaan, keagungan, kebahagiaan, kasalamatan dunia akhirat. Cuman iya aya namun tak kurang terus dipariksa deui. Nya ieu teh nu dimaksud takwa jadi modal sagala rupa kasuksesan kebaikan dunia akhirat teh. Takwa anu ieu teh nu paranti urang teh teuing tak akurkeun we gitu. Pan urang teh kadang-kadang aya namun teu salat urang geus diaku ku urang takwa. Tuluy ayeuna ngaji urang diaku takwa. Tuluy maca Quran urang diaku takwa. Puasa urang diaku ayeuna mun tambah takwa. Tapi kadang-kadang ayeuna mun tama urang ningang di nece semprek nincak semprek ningang di kitu salah kieu salah padahal janji Allah nyaeta takwa mah bisa ngahasilkeun kamuliaan, keagungan, kasuksesan, kebahagiaan dunia akhirat. Padahal urang ge rasana kitu keheulaan. Takwa teh mimitina nyaeta tina ngagugu kana parentahan Allah jeung Rasul. Tuh kaduana ngajauhan kana larangan Allah jeung Rasul. Ngan teu cukup dohir wungkul, teu cukup lisan wungkul, teu cukup awak wungkul, teu cukup ku tanaga fisik wungkul, teu cukup ku panon wungkul, tapi lahiran wa batinan. Catat eta bisi urang bisi jual ngaku gitu ahli takwa gitu. Kening urang ayeuna kieu gitu. Nah. Eta ieu ayeuna urang ngaji teh nu tadi teh maksakeun keneh ieu teh ngeunah gitu. Ieu teh maksakeun keneh atawa ngeunah? Ai maksakeun keneh walau ka di aku atuh. Ayeuna mun terasakeun ku urang mah nya namun teu aya ngeunah mah ngaji make jeung hees gitu ayeuna mun teh kitu. Ayeuna mun teh mah ieu keur pangantenan jeung keur pangantenan jeung naon jeung malaung jeung ayeuna mun teh mah hees atuh kumaha atuh teh. Wah keur takwa teh gitu ya teh keur ngagugu ayeuna ka Allah teh. Kieu mangga ayeuna mun teh mah abdi teh ieu teh bade ayeuna mun taat ka Gusti gitu. Taat mana maes gitu rumah terbukti. Nah jadi kudu jeung naon batinan kudu luar jero dohir dina sagala ya ngaji dina Quran maca Quran dina taraweh. Kamu hari kieu mah ayeuna mun teh da bisa wae ayeuna mun teh naon awak ayeuna mun teh di pangajian kitu hate lain pan teh jeung batin teh ai batin teh hate teh tuluy ayeuna mun teh mah awak ungkad-ungkad salat sarua teh hatena ada batinna aya teh jeung ungkad-ungkad eta gitu jeung gerakan eta tuluy ayeuna mun teh maca Quran sarua kitu hatena. Nah di dinya oge urang teh Allah rumaos Gusti paingan teu agung-agung paingan teu mulia-mulia abdi teh ai mereka mah aranjeunana para ulama teh ayeuna lain zahiron wungkul jeung batinan. Nah catet tak urang tuluy ayeuna mun teh makatiluna katilu langkahna ieu ayeuna mun teh kinga tunggu lah tanggal mainnya lamun bisa takwa kieu nya eta ma'astis arit ta'zim lillah bari jeung aya rasa naon rasa ngagungkeun
ngagungkeunana ka Allah tegasna rasa ngagungkeun menghargai menghormati kana perintahan Allah, menghormati kana perintahan Allah. Sok ayeuna mun teu urang dek ayeuna mun teu datang kana onangan jelema kumaha tah mandi dek datang ka onangan mah tah teludeug teu mandi oge dangdan make baju alus pakai baju halus, pakai baju ayeuna mun teu marapi gitu sabab naon onangan ku sahata ku pajaen teh diondang ku ibu hundun teh gitu. Ibu hundun teh teh jelema naon teh kitu. Teu ayeuna mun teh dek diundang ku Allah salat. Dek diundang ayeuna mun teh ka Allah ngaji. Tadim teu. Ayana we gitu bararau kesang oge gitu. Itulah ayeuna mun teu kekurangan urang dina imtisal, dina ketaatan. Jadi kudu aya lamun dina ketaatan teh Gusti ieu teh laras-laras abdi teh menghormati mengagungkan kana perintahan Gusti sanes ngan sakadar hadir hungkul abdi teh sanes ngan sakadar angkat hungkul tapi disarangan ku rasa ngagungkeun menghormati kana perintahan piwarangan Gusti. Tuluy di ayeuna mun tama aya rasa hebah, rasa aya hebah mah aya rasa ayeuna mun tama ieu urang sieun risi khawatir hariwang. Kudu aya ajrih gitu ayeuna mun tama dina raraga ngalaksanakeun parentahan Allah, dina raraga ngajauhan larangan Allah. Jadi sieuna teh ulah ayeuna ka mana meuni ka sieuna teh gitu. Lamun urang lamun urang dekat ngagungkeun parentahan ulah ka mana meuni hayang katingali ku si itu, hayang katingali ku si ieu, hayang kapeuteun ku si itu, hayang kapeuteun atuh leungit meureunna takohan ge. Ta eta sok sampurnakeun sabab ayeuna mun ta aya definisi takwa anu umum mah imtisali awamirillah wa tinabu nawahihi anggeuskeun dhahiron wa batinan wa asti'atis arit ta'dim lillah wal haiba wal khasyah war rahmah gitu lil minallah. Anggeuskeun ayeuna definisi takwana. Nah, lamun anggeus ke definisi takwana moal naon ayeuna mun kama anu dijanjikeun ka Allah Subhanahu wa taala tina takwaan eta boh urusan dunya boh urusan akhirat pasti tunggal ayeuna mun tama patrol di ayeuna mun tama jeung syarat-syaratna sesuai memenuhi ayeuna persyaratan takwa anu dijanjikeun ku Allah kehebatan tuh geus ayeuna mun kitu ulah ka diabdana karek daek ayeuna mun tama ngomong mah karek daek maca wungkul ulah ka di aku karek daek ini tungkul ulah ka di aku karek wungkul ulah ka ulah karek sungsang bungkul karek ayeuna daek barang gore unggul eta ulah waka di aku takwaan ulah waka tuh urang nunggu takwa kumaha aya teh ngajianage teureun unggal putih ngajian age aya saputing jep dina bulan puasa mah mana Gusti teh ladang takwa abdi teh ai gunti geus ayeuna mun Gusti namun tam ngajangjikeun mana ayeuna walaqad wasaynal ladzina utul kitaba wa iyyakum anittaqullah cenah ayeuna mun tam ya takut
Gusti janji wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mana Gusti rezeki nu teu diduga-duga teh can datang. Saged kumaha takwa teh abdi teh unggal penting teh ayeuna ngaji maca Quran jeung sajabana kontrol dieu. Aya dohiron wa batinan, aya dohiron wungkul jeung batinan teh, aya rasana jeung ngagungkeun ka Allahna jeung ajrih ku Allahna atawa teu. Dibalik nyaeta ketaatan eta. Kitu teu aya namun teu masa gawaya. Itu saya namun temasa gawaya nya ari katakwaan anu sampurna mah ngan daripada tidak sama sekali keun we awak kungkul oke keun we sungkul cuman ulah maneg di dinya tang ngaji teh naon terus kontrol deui pariksa deui gitu ayo urang karek awak karek sumut gitu kumaha ayeuna batin taatan Gusti ieu oh rumaos saya abdi atuh taatan laras gitu katakwaan ka Gusti teh terus malah ayeuna mun tama ilmu laduni bisa diraih ieu ilmu laduni nya takwa jadi datang sorangan ieu ilmu Allah ngadawkeun wattaqullah wa yu'allimukumullah. Allah anu bakal murukanan langsung, Allah anu bakal nyicikeun ilmuna langsung, Allah anu bakal langsung ngalungsurkeun ilmuna. Ilmu laduni hayo we dipuasaan ayo bae ayeuna mun teu mabukana ge mun ngagasab aya namun tadi wiridkeun aya diwiridkeun aya namun teh puting aya namun teh madaraka ngomongkeun batur aya namun teh eureun goreng ka batur aya namun teh eureun gitu wirid apakah ayeuna bisa ngalahirkan ilmu laduni seperti kitu moal tapi ayeuna takwa najan ayeuna mun teu aya wirid anu khusus tapi segala rupa perintahan Allah dipapai nu wajib ayeuna mun teu jeung sunatna tuluy ayeuna larangan Allah nu dosa gedena nu dosa leutikna tuluy diporotan da datang sorangan ilmu aku Allah gitu diburukanana dipaparina takwa wa enak Allah tamatak ayeuna tadi takwal ilahi madaru kulli sa'adatin wa tibau ahwa ra'si sarri habail sabalikna lamun ngagugu kana nafsu kana karasab kana kahayang najan kurupa ibadah najan ku bentuk ibadah lamun tina kahayang maka eta bakal jadi ra'su sarri habaila bakal jadi modal sagala fakat silakaan kagot lamun ditanya eta tina hawa kieu aya saur ayeuna pangrasa apa ma Allah yarhamu aya teh ngaji hayang atau ngaji takwa gitu ngaji hayang atau ngaji takwa ari ngaji anu dasarnya takwa mah semata-mata taat ngagugu erek ayeuna mun teu jauh rek deukeut rek kaharti rek teu kaharti rek bebeunangan rek teu bebeunangan rek jadi ajengan rek ayeuna mun teu jadi ajengan rek ayeuna mun tama di guru urang dek lain ayeuna mun teu guru urang rek nu biasa rek ayeuna mun anu teu biasa gitu da ieu mah ngaji takwa eta bedana teh anu dasarna takwa tuluy pindahkeun kana ngaji hawa kana ngaji resep teh karena ngaji resep teh resep we loba batur tah geus kajawab jadi nanti
resep loba batur gitu. Tegas kajawab tah. Naon teh? Wa tiba'u ra'su sari tiba'u ahwa ra'su sari habaila. Geus kajawab teh. Geus kajawab ayeuna mun resep we. Jeung resep deui dibere dahar. Tah. Geus kajawab tah. Wa tiba'u ahwa teh. Resep di amplop tah geus aya naon tamaya geus aya naon ahwa tah wa tiba naon aya naon teh naon deui papai ku urang ketika geus berkaitan jeung selera jeung pangaresep jeung kahayang-kahayang eta moal jadi ibadah moal jadi najan ayeuna rupana ibadah moal jadi moal alus-alus moal jadi kabagyan moal jadi kasalamatan moal lamun dasarna tina pangaresep karasa ku urangnya ya ayeuna mun tamata mun sok ngaji ayeuna mun teu akang biasa oke teu biasa ngaji ganti we ku pahendra padahal logatna kitu keneh kitu padahal hartina kitu keneh urang sok aya rasa lain urang sok aya rasa tah cingcir ini ngaji eta teh lain ngaji takwa datang ke lamun ayeuna mun takang eueuh ku sawe atuh ngaji mah aya deuk bener takwa mah kitu da pahendra ge ayeuna sarua da akang ge ayeuna ngabandungan ayeuna pahendra nah maka jeung ayeuna mun teh da eueuh akangna ge kitu da pahendra ge sarua kitu terusna ku pahendra tah eta kakara katingali ngajina ngaji takwa lain ngaji akang itu ayo ngaji teh udah ayeuna ku akang wah akang moal gitu engke teh paeh akang teh yo da tadina ge ayeuna ngaji karesep ka akang tadina ge tadina ge resep ka akang akang mau nyang saeureun gitu aing ngaji takwa mangke satungtung aya jalan pengajian ayeuna mah digantos ku pahendra jalan terus ngaji teh da ngaji takwa eta mah ngagoga pangeran gitu ngagoga pangeran itulah perbedaan antara nyaeta dasar-dasarna taat ngagu ka pangeran tina kataatan ka pangeran jeung tina dasarna ngagugu kana pangaresep selera ngagugu kana pangaresep mah eta bakal jadi pokokna modalna sagala kajelekan kacilakaan ai dasarna katakwaan mah bakal membawa kana segala kebahagiaan kasuksesan gitu kamuliaan takwal ilahi madaru kulli sa'adatin wa tibau ahwaro susari haba ilah kena ayeuna sakilas-sakilas da geusnya ieu mah ayeuna mah dina raraga ngahirup-hirup bulan suci Ramadan kitu.